Oke guys, ketemu lagi bersama gue Iqbal. Welcome to my YouTube channel guys. Halo, dengan Ibu Nining di sini. Ada yang bisa dibantu? Oh, Jeng Muna. Tumben Jeng, telepon saya. Ada apa? Ada yang mau diomongin? Biasanya juga kita kan kalau itu ketemunya di kafe, ngopi-ngopi di luar. Inilah tumbenan lo nelpon ke sini. Mau ngomong apaan sih, Jeng? Iya, Jeng, ada apa ya, Jeng? Oh, ngundang gitu. Iya, sekalian reuni gitu. Emang ngadain pesta apa sih? Tanggal berapa? Desember. Desember tanggal 40. Ya udah, ntar saya lihat dulu ya jadwalnya. Iya kan saya masih sibuk. Enggak kayak Jeng Muna, cuman keluar kota. Kalau saya mah sering keluar negeri. Iya, kadang mah saya ke planet yang itu jalan-jalannya. Jadi saya lihat dulu jadwalnya ya. Kok acaranya mendadak banget sih? Emang mau pestain siapa? Si Rani. Mendadak deh kayaknya. Oh, si Rani hamil duluan. Ya udah deh, biar cepet dapet cucu. Iya. Iya, ngomong-ngomong, punya modal gak buat pesta? Kalau nggak punya modal bilang aja ke saya, nggak usah sungkan. Mau berapa juta? 300, 400, 500. Ayo, tinggal ngomong sih, cuma tinggal ngomong. Ya udah, nanti kita bicarain aja ya. Itu acaranya di gedung kan? Iya, kalau acaranya di gedung mungkin kalau mobil macet ya saya ya. Oh, iya. Apalagi di daerah situ mah ya macet banget. Yaudah deh, saya bawa helikopter aja. Tenang deh, spesial buat Jeng Munah. Iya. Yaudah ya. Jeng, kalau nggak ada modal jangan sungkan ke saya aja. Iya, nanti saya sumbang dah 300. Kalau 300 mah bagi saya mah, bagi Bu Nining mah kecil dah. Iya, ntar tenang aja disumbang sama saya ya. Iya ya Jeng ya. Ya Jeng. Ya udah dulu ya. Iya. Bu Nining mau itu dulu, mau beli tas yang keluaran terbaru. Lumayan dekat, sekarang mau ke Eropa aja belinya. Nggak mau yang itu, yang di luar kota, mau di luar negeri aja. Udah kebiasaan soalnya, udah kebiasaan ke luar negeri. Jadi kalau nggak ke luar negeri gimana gitu rasanya. Ya udah dulu ya Jeng ya. Iya. Yuk, nanti ketemu lagi ya. Yuk. Iya, yuk. Assalamualaikum. Iya. Nelfon si Bibi weh lah, tanggal 40 aja jadwal apa itu ya? Kedeng. Halo? Halo, Bi. Ibu, iya Ibu. Bi, tanggal 40 aya jadwal tuh nya urang. Aya naon? Mandian kok. Mandian non? Udahan ya. Geus batalkeun meh. Soalna urang aya jadwal deui nya. Eta babaturan. Arek ngawinkeun anakna cenah. Hamil duluan cenah. Arek ka pesta, ulah pohonya pang pesenkeun baju jeung ka pesta, jeung ieu helikopter pilotna pang pesenkeun deui nya. Pokona ulah poho tanggal 40. Batalkeun we acara nu sejen. Yang penting mah nu ieu heula nu utama. Geus kitu we nya. Ieu keur adu luar. Biasa kan ngagosip. Pas nanti nyaho ibu wae gawena naon. Anggesnya gitu nya. Bawel ih. Guys.
karunya amat eta jeung munahnya aya wae sagala anak naham tuh deui. Udah budak zaman ayeuna ku kitu asa diatur ku kolot. Aya we ieu nanya. Kumaha tuh zaman ayeuna mah loba HP loba naon deunina kitu tah. Geus kajen lah. Sama barina oge kumaha tuh. Geus aturanana di eta meureun geus. Mah mikiran lah batur ya bodoh teuing. Cek, emang saha nu hamil duluan? Tadi orang ada yang sepintas. Gepeng, gembel pinggiran. Hayang nyaho sia kepo. Tuh jenteng cek, kayak kurang diberi informasi deui. Informasi naon sih sia gembel? Sia mah geus pasti kos kitu geura ujung-ujungna duit. Terpenting bagi aing mah informasi ti sia mah. Biasa cek, penting ieu mah beritana. Tapi biasa ya duitna. Mang sia mah gembel mata duitan, naon duit teu meunang we nempo aing mamawa tas. Kosna aing teh. Duitna dah duit aing mah moal ka ieu moal ka hitung. Alek duit mah gampang jeung aing mah. Ek bara duit sia tapi informasina koe bere nyaho ka aing. Hayang geus duitna. Pona sia bere informasina naon aing hayang nyaho. Tenang kayak dibere. Cek nyaho teu. Si Rani teh ya, kan beritana viral, ramai nyaho teu. Hamil duluan. Anak mah saha? Anak cemunah. Nyaho teu. Anu juragan tuak teh ya, cemunah nyaho teu. Cek aing mah berita naon sia gembel. Eta mah aing geus nyaho, eta mah basi geus basi eta mah geus nyaho teu lah aing mah. Heh sia gembel, nyaho wae sia berita kos kitu ti mana sih sia nyahona? Aing heran dak ka mana-mana sia pasti nyaho berita-berita anu gosip terhangat. Kan anak orang ngomong jeung manehna. Doang geus aing mah mikiran bari nage eta manak batur ieu. Hamdu ke naon ke terserah eta mah. Para resek bejaan eta mah rada bangor budakna emang nage. Syukurin hamdu ge dah ajeun teuing barina oge. Aing geus moal mikiran manak batur ieu. Menang kitu ceu teh boga budak parawan cuma kumaha. Mun anak ece kitu hamil teh heula. Goblok si aing ngomong teh. Anak aing mah dididik ti leuletik nya teu. Eta tah mangade tah. Anak sia tah beungeut mesum, beusingna ngahamdu anak batur deui. Moal atuh anak urang mah nurut. Si Iqbal mah nurut ka urang, moal mungkin bisa kitu. Mual-mual naon sia gembel. Orang aing nempo si Iqbal nyolongan cangcut nini di pamoean unggal-unggal pamoean nini we dicokotan manehna cangcutna. Apa lain budak mesum eta kitu nyolongan cangcut nini pamoean batur. Kunaon ngomongkeun anak aing, nu diomongkeun si Rani dibawa anak aing. Sia ngomongkeun anak aing gembel ngan boa pugu-pugu serempet wae anak urang. Si Rani teh jore-jore teuing nya. Pak dijodohkeun jeung anak urang si Iqbal da ikut teh nya. Tikeur eta sebenarnya mah sih duit lagi loba mah nama. Itu jore sih jelema nama. Ya onam gembel ngajodoh-jodohkeun jeung anak sia. Bos ieu lah bos cangcut, bos tuak. Bos naon deui kemna bos cacing, bos naon di jodoh-jodohkeun ka anak sia. Kayak menang nama tetep manggul-manggul gemuk sia. Ece emang acara ka mana sih mani rapi kitu emas mani rembel teh sieun dirampok. Alah paling-paling ge rampogna sia eta mah ngomong-ngomong kos kitu. Hayang lain sia tuh. Emang acara ka mana sih? Aing mah rek meuli gurame, citah meuli gurame 10 kilo ku si Kori. Jeung naon gurame meuli loba amat? Urang ge hayang sih mun dibere mah, beuki urang ge. Naon sia? Eta mah cek si Kori ge jeung parab ucing, mawe kok aing dibikeun ka sia. Aing we teu ngadahar jeung ucing, aing mah teu beuki kos kitu. Teu aing mah paling ge mun di dahar ge makanan luar negeri, teh hayang makanan kampung.